Waduh, si Ganyong kemana cenah? Sepertinya si Ganyong sudah meninggalkan beta ini. Parah si Ganyong. Aduh, sementara bisnis perminyakan sedunia ini kayaknya sudah tidak menjanjikan. Saya sepertinya harus berubah karir nih. Karir saya sekarang harus, saya mau mencoba ngadu hayam, sieun digerebek. Arek main kartu di pos ronda pasti digerebek keneh. Mending keneh kana selot enak malah. Ari selot mah bisa di kamar sorangan. Pasti moal anu nyahueun. Ayeuna mah geus si Ganyong hese di teangan anak. Sepertinya si Ganyong geus meninggalkan saya lah pokokna mah. Nyong, ayeuna mah urang arek main selot we Nyong. Daripada lieur sorangan pigawean eueuh. Karena selot we lah. Ayeuna mah rek deposit heula. Ayo. Tukang minyak. Ya, Jis. Bapak Ajis. Sebentar, Jis. Ini saya lagi transaksi perminyakan antar negara, Jis. Tadi urang ningali ti ditu nepi ka dieu kadengena siga aya sora-sora musik itu pasti keur main slot. Bukan, Jis. Aduh, Ajis. Jangan menuduh sembarangan kayak gitu, Jis. Ajis sekarang jadi polisi. Dengekeun. Sekali diulah nyebut Ajis. Bapak Ajis. Iya, tapi kan ini sekarang saya lagi transaksi antar negara ini, Jis. Kilah Tentang perminyakan, Jis. Ajis teu poe HP-na. Katingali main slot ayeuna oge maneh bakal menang pasal 303 soal perjudian. Aduh, ulah gitu atuh, Jis. Iya mah. Terus mana yang daripada bubar dia? Bubarlah. Nah, gitu lah. Tadi si Bajeng, tukang minyak kan tipe teh lumayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceng, stima namanya Ceng. Biasa nges ulin nyong. Lain si Arek ngopi itu ka tukang we Ceng. Malah mau ngopi. Lain eta maneh kenaon eta? Kita keur main koin digit Ceng. Naon koin digit teu ngarti deh kan. Moal mengerti mana mah Ceng. Lain nyong. Maneh eta teu dagang deui. Ceng, ayeuna teh minyak teh kieu. Kadang dihanap, kadang di luhur. Kadang dihanap, kadang di luhur. Nu naik minyak letik Ceng. Aduh, Lieur atuh kitu mah. lain maneh teu jeung bos Ijim Ceng. Wah, teu bae. Kisah namanya lieur bos Iji mah. Keur kamek-kamekan wae. Jiga nama keur palang merah nyong. Belum berartinya. Beureum di mana-mana merah mah nyong. Lain urang ka ditu minjem modal euy. Modal jang naon Ceng? Jang dagang atuh nyong. Dagang bebek ujung ayam keur aus ayeuna mah. Arek dijual lagi jauh ka Lamongan. Tapi kelah lamun tembus 4 angka ka Makau. Wiraboa tembus 4 angka mah nyong. Tapi lain Ceng. Ka Maemo. Maemo bungana gede euy. Maemo teh. Moal. Enggak dipake bisnis mah. Oh, nya? 50-50. Oge nya. Ayo mumpung ayeuna can hujan Ceng. Bener nyong. Atuh Nya. Oh siap. Mak, Soalnya si Ajisnya biar teh. Lain meureun perasaan mak gua. Mak, iya Ajis. Mana suara si Ajis teh? Ajis? Ajis? Lain. Mak, ya Ajis. Ajis anak emak datang. Ajis, Pak. Ajis. Aduh, itu Ajis anak emak. Aduh. Ya Ajis, Pak. Ajis teh pas jadi polisi. Oh, tinggal lihat tuh Ajis tes di polisi, Mak. Aduh, Ajis, emak teh bangga ka Ajis teh. Ya, ku emak arek beja-beja ka urang ieu kabeh. Ari managihan isukan. Pokoknya mah Ajis ayeuna arek ngebakti ka emak pakalawa. Tah kitu atuh Jis. Sebagai anak kudu berbakti ka emak. Kawaro ka emak pokoknya mah. Kudu ngawaro Ajis. Coba mana pahala Ajis. Aduh. Tuh, Mak, tuh. Aduh, ya Allah, geningnya anda teh anak emak jadi polisi. Ya Allah, ya Rabbi. Bisa, ayeuna urang
balik ya. Orang ka imah emak ini mah. Nges aing mau jadi kata mundur aja ibu aja. Mak. Orang emak kana ibu. Aji teh balik. Jadi polisi buru. Jadi polisi itu ya. Waduh, ini motor loba nih mah. Mata ini mah karena ojek online. Ini mah geus ngomong ke sana. Buru digerak mata. Mesti sabar itu mah. Sia-sianya ditinggalkan ku Ajis teh. Oh, emak atuh. Ya, ayeuna mah emak teh kangen ka Ajis teh. Ayeuna Ajis carita kumaha Ajis nepi ka jadi polisi teh, Jis. Pendidikan polisi teh kumaha? Nah, ieu mah geuning asa beda baju teh. Da ari Pak Ajat mah di dieu nage ayaan jeung di dieu nage aya pangkatan. Geuning Ajis mah eueuh. Itu Ajis teh poho mah can dijahit itu teh. Ulah sok ngarakeun emak, Jis. Tiba ngajahit atuh Ajis mah meuni kudu moal sabaraha meureun duit teh, Jis. Ah, mak Ajis teh jujur ka emak. Jujur naon? Sebenarnya duit teh beak mah. Duit beak pakai main judi slot Ajis teh. Judi slot? Kok si bajeg wae judi slot? Biasa teh dina HP lah, pokona mama mah ngarti da geus kolot mama. Terus Jadi- kumaha? Jadi kieu mah Ajis teh ka mulai teh daftar. Terus Ajis teh Terus? papanggih we jadi tukang tahu bulat. Cek tukang tahu bulat teh, "Pak, cenah daripada jadi polisi hese, geus jadi satpam cenah. Da bajuna geus sarua coklat." Cek mah teh kitu. Terus? Ah enggak sih Ajis teh. Beli baju coklat bisa balik ka imah ame ka rumah rada gagas eutik. Tuh. Lah ini mah kieu jasa kembali lah. Nu penting mah jadi satpam, jadi polisi sarua, asal bajuna sarwanya. Ayeuna mah keun bae jadi satpam oge. Nu penting mah satpam yang amanah daripada jadi polisi yang korupsi. Bener. Ini kerja satpamnya. Heeh. Tapi kelama Naon deui? Ajis boga rencana meskipun Ajis terjadi polisi ngan kok jadi satpam, Ajis bakal jadi intel. Kayak kumaha asa genah kadengin Ajis, maksudna intel teh kumaha tah Jis? Intel naon eta teh? Ajis teh akan jadi intel unggas. Nah, intel unggas teh kumaha Jis gawena? Kieu mah ya. Intel unggas teh jadi Ajis teh neangan boga meri jeung boga Manila. Iya lah. Terus tadi kumahakeun meureun jeung Manila teh? Oke. Teh neangan boga meri jeung boga Manila. Terus? Nah, engke ku Ajis dibeli ya. Dibeli urang jual di ka Lamongan. Gitu. Jadi duitnya bisa bayar utang ka emak. Terus duit tadi mana Jis? Ajis aya sedikit dari malah sesa. Ya atulah, ini mah geus cicing nanya, Ajis pasti laparnya. Lapar, Ini Mak. kumaha urang cepat keadaan heula. Gagah sih mak euy. Motor lompat tinggal ku Ajis teh sia-sia bener euy. Tah, Jis, tuh. Baru mau Ajis datang, jadi ku mah tah aya kadaharan Jis. Aduh, mak, ieu mah lain kadar aja lama ieu mah naon sebenarnya kieu mah pahit di. Ieu mah rada kene di. Ieu mah. Iya, Ajis. Kieu-kieu oge kadaharan ieu teh. Ari maneh. Ieu mah tenger mak. Ieu. Jis, dengekeun. Arek naon nu penting meh kadaharan. Tarima kenyataan hirup. Ngarti teu? Da angan nu aya geus. Masa Ajis mah dieu Rek maneh heula Ajis mah mah. Heula Jis. Mak, Donat. mak. Hei, rek mana hei? Biasa mah kasih bewok mak. Kumaha eta eri di jalan ye teh? Tenang mak, masalah duit ke lamun geus menang batik dikemakeun. Ieu mah boro-boro ke batik mak, modal ge can kapulangkeun. Ya. Gas ke cara nama. Bejakeun ka si bebok. Lamun sampai duit mah teu balik deui, sing karelo tak kumaha. Mak, tong gitu-gitu teuing atuh ngadoakeun teh lamun urang gelo kumaha keluarga urang. Sampureuh teuing. Bejakeun ka si bebok kitu. Mak, Balikan duit mak. siap mak. Dasar. Ieu mah kudu pijakeun ka si bewok, urang jadi katempuhan ke carana mah. Si Calu eueuh, ibu cinting ka mana? Saldo slot beak, kumaha ke mun panggih jeung mah emok kamu nagihnya aing mah. Wok. Wok. Not ari maneh cager. Mana da pindah deui ke belah dieu. Wok. Sabar Not, sabar. Aduh. Santai. Tarik napas.
Oke cai naon? Teh cai ki, teh cai lencang ah. Gelo suka sama itu nanti dinya. Lain teh banyak kumaha. Kieu wok, kurang bieu pisan. Ditagih kumaha emok dijajalanin wok. Untung eueuh jelema. Aduh. Terus mak, Heuh kumaha atuh urang boro-boro jang mayar. Modal oge teu balik deui. minta main ayeuna. Heuh ayeuna pisan. Kieu wok. Kumaha lamun misalkan plan B urang jalankeun we. Tapi berat not ban be mah. Wok, tong mikir berat, tong mikir gengsi ayeuna mah. Nu penting mah kumaha carana mah emok ulah senang nagih. Harga diri orang ke diledeh ku anak buah. Eta mah urusan engke wok. Sugan mana cara lain we sugan? Aya not. Pan ana pengundian tanggal lahir si Ijim di balai desa. Karena orang kadinya suka dengan orang keluar. Terus lamun menang? Dipangmayarkeun kabeh ku urang not. Siap, ari kitu mah hayu. Ayo ke balai desa nama. Siap, ayo lah. Berangkat. Iya dua jelema nu teangan ku emak teh. Kumaha ieu teh mah kumaha tuh usaha teh? Tenang mah untuk amang makan kieu atuh mama hayo makan-makan. Tinggal ieu proyek. Ayeuna rek pencairan mak, tinggal tanda tangan. Bener wok pencairan? Serius mak. Aduh, tak mak teh geunah ngadengin ari kitu mah nya. Ulah siga sinono tah. Ditanyakeun ku emak teh, can balik modal. Tenang mak, kamari mah kusabab can panggih jeung si Bewok. Jadi can aya solusina. Ari geus ngobrol jeung si Bewok mah ternyata nunut tinggal tanda tangan beres segala rupana mak. Tah mak teh geunah ari ngadenge kieu mah. Sok ayeuna kumaha dinoakeun, sing buru-buru cair. Lamun geus cair buru-buru datang ka imah-emak. Nya. Siap, Tangkor 30% teh ya. Tong 30%, 50% gak dibayar. Tah mak teh geunah ari ngadenge kieu mah. Sok ade kumaha dinoakeun segera cairnya. Kade buru-buru ka imah-emak. Siap, Mak. Pokoknya Siap. lagi handian namanya. Ayo, Mak. Ya. Cek dik naon? Si mama rek paling di jalan, rek digawir sugan. Nagih we keukeuh. Nya, tapi itu orang bisa ngomong nanya. Bener perbandingan nama. Nah, not enak mah urang ka balai desa we. Enteng ngadoa sing kerep, payu urang menang undian. Lamun teu meunang kumaha? Plan B ieu mah kudu dijalankeun. Heuh. Pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo ka warga Cilelang Raya, atur nuhun atas ngadongkapan karena acara undian ulang tahun Ijim. Salajengna mangga diserahkeun ka Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka warga masyarakat anu sami hadir memenuhi undangan Kepala Desa Cilelang Raya di nararaga pengundian tanggal lahir Ijim sesuai dengan komitmen ataupun perjanjian sepulangnya konferensi dari New York perihal minyak jelantah. Maka pada hari ini menjelang maghrib saya akan melaksanakan pengundian sebagai kades yang multidimensi dan kades seumur hidup sesuai dengan apa yang sudah digariskan. Maka pada hari ini akan saya melakukan pengundian tanggal lahir Ijim. Untuk mempersingkat waktu, mangga memok. Tanggal lahir Ijim jatuh pada 24 April 1986. Jadi Ijim sekarang sudah mempunyai tanggal lahir yaitu tanggal 24 April 1886. Tahun payung mah Ijim bisa ulang tahun di bulan April tanggal 24. Ijin Peter, boga KTP ayeuna mah jeung. Genap pisan. Karena pengundian ieu dimenangkan usaha saha nama mangga urang undi deui ayeuna nya. Udi. Udin menang. Udin menang. Tenang tanda tangan ke dibere. Deh sareng gue tenang. Kanggo simbol kebahagiaan, saya berikan piagam penghargaan. Hatur nuhun Pak Kades. Selamat. Hatur nuhun Pak Kades. Selamat. Hatur nuhun. Salajengna mangga pilih aya anu bade disampaikeun ku Bapak Udin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukuri. Aduh, ngerasa bingung. Sabar. Tenang, Din, tenang.
nyangka Udin kengeng menang Udian. Alhamdulillah. Mungkin Udin bade nyarak istri Udin ka ditu kamul untuk Pakades. Istri abdi teh hoyong meser kulkas. TV sareng Pakades. Saya. Bisa Imam. Tas. Tingah Pakades sama enak we nanti sok ame berpersingkat waktu. Mana hadiah Pakades? Oh iya mohon. Tenang, kali terakhir Udin. Tenang Udin. Weh, Udin. Coba Udin. Udin, ingat pan Udin, boga hutang ka emak sabaraha? Dina buku catatan emak, hutang Udin 5.500.000 jeung bunga-bungana. Jadi, Udin menang hadiah ieu, ku emak dicokot. Hutang Udin ka emak tinggal 500.000 deui. Jadi Udin mau menang hadiah? Pan ieu menang tapi ku emak dicokot karena Udin boga hutang. Mau jadi meuli emas meuli eta pamaji lain gitu. Kelakuan hayang kamu si Udin. Hutang wae can kabayar. Geus hayang mah moal pajikan kamu. Kitu tah. Boga hutang ka mak emok mah lamun teu gelo nya tah kitu ka si Udin. Awas teu dituna. Itu si Nonot. Andin. Ieu mah emak Nonot, emak. Sin bohong. Emak Nonot, ieu teh mah emok, atuh emok teh nih. Andin. Lain ieu mah emak. Andin. Ya, Not lain kan. Alik. Geus we hutang lunas teu kudu dibayarnya. Nya, geus tong lain Andin. Ieu mah emak, Nih Andin, hei. Andin. Astagfirullahaladzim. Nah, si Nono teh jadi gelo. Geus mau ditagih deui ke main hutang ka mama. Lunas we mun daripada kieu mah. Amit ya Allah, amit. Hai Dewa Lautan, tolonglah hamba. Bewok? Olipnya pasti, olip. Ieu teh emak bewok, ratu emok. Lain, kabogon si Popeye ieu mah. Ieu mah emak bewok. Olip, ayo urang ngilu naik perahu. Embung. Ayo buru ngilu mah. Iya, bewok, deuykeun. Geus we hutang ka emak lunas teu kudu dipikiran deui nya. Ieu mah ratu emok, lain olip lain. Pokona mah ayo ngilu kayak itu naik Embung, perahu. ieu emak lunas. Ayo ngilu buru. Bro, bener teh cek urang. Ide urang cemerlang. Bener head note, bigi orang panggil jeung Mak Emok. Teu nagih, lunas nah. Kan kieu we, urang oge telan siga tuyul second. Kenae lah orang udah imah bebohongan. Pura-pura gelo daripada nu waras gelonyaan. Bener, soalnya geus usum nama jelema cager tapi garelo. Eling